Abdi kantos ngabahas mustahil. Mustahil. Mustahil jelema lepas tina obrolan makhluk mustahil. Jung di dieu sajelmana anu can pernah diobrolkeun ku batur. Jung di dieu sajelmana anu can pernah dianggap goreng ku batur. Eueuh. Jadi lamun urang hayang salamet tina obrolan, tina gibahna jelema, itu bahasana teh mustahil. Hese jelema mah rek goreng diobrol, rek hade diobrol. Yakin urang di dia ya nu ngaran saan can pernah teh diobrol. Saan salamet tina obrolan jelema, eueuh barengan kabeh. Posisi goreng diobrolkeun, posisi hade ke diobrolkeun. Dulu urang jiga nu gelo hayang salamet ngabebener rapi, ngarapi sikap, bener-bener retah. Sedengkeun aya urang teu bener-bener akhlak, retah di hareupeun Allah, hayang salamet di obrolan jelema. Mustahil moal bisa moal. Pernah diumpamakeun geuninganan aya jelema bapak-bapak jeung budakna mawa himat, budakna naik cek batur teh eta budak teh hideung teu takdim ka kolot ngasih kunci atuh budak teh ngabakti ka kolot naik turun budak teh kolotna naik beda deui ngobrolna eta bapak teh nyangka budak nungkun nyaka budak tuh budak naik bapak ngelehan ke budak ngobrolkeun kene turun ge jangan nama urang tupakan uang tupakan ngaranna himar leutik beda deui obrolanna eta himar jelema bapak jeung budak teh deung himar teh ditumpakan kuduaan salah kene wae jang geus saiki mah himar ulah ditumpakan lah dituntun lah ayat beda dia obrolanna cek jelema teh eta bapak jeung budak teh deung boga himar teu dilupakan artina kumaha rek posisi kumaha ge moal salamet di obrolan jelema urang ieu sikap tingkah laku hayang salamet teu jelema gelo aya ge stres aya oge moal bisa moal kumaha geus fokus lamun cek syariat teu salah cek agama teu salah, cek Allah cek Rasul salah, geus maju we terus aman.